Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Ya, ketemu lagi dengan si Jakeu. Ya, kalau tidak atau Asepnya. Abdi bade nyaritakeun kehidupan nyata atau kehidupan dunia yang hakiki. Ya, selagi yang hakiki itu ada. Jadi kayaknya cerita ada cerita lucu. Nah, eta ceritana aki-aki loba berkah. Aki-aki loba pahala. Aki-aki loba milik lah intinya. Jadi manehna boga kawung, boga sawah. Oke. Jelema konten kita para itu. Jadi kieunya si jelemana teh warna bagus si aki-aki teh bagus. Tengah osok enak lewat. Osok merek ka budak yatim, osok ka fakir miskin. Padahal hidup teh teu beungar-beungar teuing lah intina mah, jadi pas-pasan. Tuang ge alhamdulillah mana teh. Cuman boga niat hatena nu baik, manehna boga niat anu ikhlas lah. Sesa dituang manehna teh aya keur merek anak yatim, gitunya aya ke merek fakir miskin sesa. Manehna boga sawah, boga tegal, manehna boga bangsa pepelakan lah, kebuanan sampe, bangsa kapol, kawungnya gitu. Nah, di sebagian penghasilan manehna aya nosok diberekeun di ka masjidkeun, di kapakirkeun nya. Tah. Manehna aya suatu hari aya kejadian tidak menyenangkan terhadap dirinya ya. Kieu ceritana teh. Manehna teh balik sore. Tah, terus jadi kesialan rek kieu init ka sawah mana teh isukna teh. Pas init ka sawah adek nyadap. Biasa make bot gitu ka sawah, buang muning ka sawah. Nepi ka tempat penyadapan deket sawah teh, kawung teh deket sawah pan di kedal teh di sawah itu. Langsung naik maneh teh tuna muning di sawah teh cenah ngakan jukut lah, dan ngakan batu lain kemengakan anu penonton sanes lah. Pas naik ka luhur manehna teh lain labuh lain. Pas naik ka luhur keur ngeretan legan kawungna murag si pesa sadapna teh. Aduh cek mana teh. Kumaha ieu cenah. Saeutik deui. Tek-teukeun lamun diturun bakal nyak celakan. Lamun dicokot ka handap bakal lila. Cuma teh lamun teu dikeret setik deui bakal loba nyak celakan. Berdoa mah teh ka Allah, ya Allah mudah-mudahan cenah ada keajaiban cenah teh tuluy bakal sugana cenah aya jelema ngaliwat panganterkeun ka luhur atawa cenah aya hewan lah intina mah aya manuk beureunya atau sebangsaning perhewanan lah nganterkeun. Tah, tidak lama kemudian dalam beberapa menit lah dia kaget ada sesosok bajing. Eta kekuasaan alam mah ya ada tara lah. Jadi si jelema eta bager teh aya we anu ngabalas bager teh lain jelema oge. Contohna ku bajing tarojol we bajing ngaturkeun ka luhur
digegel tuna we deket etan lengan kawung dina selap-selap pandahan kawung nanya. Alhamdulillah cenah teh aya ya Allah nuhun aya nu ngaturkeun ya Allah nuhun cenah teh kitu nya. Tah beres we nyadapna tuna lodongna turun ka handap. Daguhan teu aya sial deui manehna teh. Pas turun ka handap rek make bot, rek make sepatu bot. Eueuh. Teuing ka mana eta sepatu bot? Ulah kiri ka kale ka luhur ka kidul ka wetan. Wah, leung deui maneh teh da. Manehna masuk eta sok rematik cenah lamun teh make bot kana cai langsung. Berdoa langsung ka Allah. Deui, ya Allah, cenah ka mana buat abi bae jelema cenah bieu cenah nu mau kitu nya aya teh geunah hate maneh teh aya nu nyopot cenah teh. Pas anggeus berdoa deui ku Allah teh ditujukeun ke sesuatu tempat nyata ka sawah. Pas di tempo ke sawah aya muning manehna ditempo di hareuna teh aya buat dipake ku muning. Astagfirullah eta muning make buat si abah nantinya si aki eta teh eta buat ngegoprak we dipake muning. Aduh teh muning eta muning dikang deh kan kata cokot si eta si muning teh bawa ke saung kereuneuh deh muning teh balik we ka imah teh dah. Dina kedua kejadian eta teh aya barokahna intina mah aya manfaatna oge urang ngalakukeun baik ka sesama teh sanajan lain jelema oge nu ngabalesna nya nyaeta hewan. Nah tah pas isukna ada ka sawah deui muning teh orokan anu reuneuh tadi teh anu tadi make bot teh aya reuneuh lain aya anakan si eta teh si muning teh pas atoh aya anakan kitu buru-buru dibeungkeut si anakan teh inuna ditalian deui tuluy dikakanangkeun bisi nu mau pareparab dinyanyaan dilus-lus ini tuh emehna teh balik da posisi geus aya nanti saya anakna atau bisa isukna balik deui ka sawah. Pas nepi ka sawah reuas inuna aya muning anakna eueuh kuling cara ka tegal teangan ka sawah teangan ka tukangan kanan eueuh. Pas disada eong-eongan oe-oean di jero saung denge-denge teh teu mungkin manehna teh tempo deui kalebak eueuh. Pas asup ka saung ditempo ka luhur eong da eueuh di tengah dihandap mah pas ditempo ka luhur pas ditingali eta muning anak muning aya di luhur. Teu harti eta anak muning aya di luhur para pan gede saungna teh efek teh aya beurit digiwing beurit eta anak muning. Astagfirullah. Nah pun emang cerita lucu ya cerita asli cuman aya barokahna aya pembalasan ti Gusti Allah nu baikna amun urang ngalakukeun hal baik aya hal baikna eta teh nya guys. Ya sakitu wae nya aduh ya rada peningnya soalnya can makan ya tur nuhun nya punten aya kata-kata teu enakeun. Wassalamualaikum. Ulah hilap di like, subrek dan komen bagikannya.